Muda gerah hudang ulah reka barerangan. Kemana si Ujang beli nasi padang teh we can datang? Akang nita pamulikeun nasi padang lain ke si Ujam. Tadi Tita beli nasi padang. Dia we papanggi di jalan. Terus Ngomong mereka Sumedang. tadi teh Nita kasih Ujang teh, Jang, pamulikeun nasi padang akang lapar ya cek gitu. Nanya mainna teh, kamana cenah meuli nasi padangna? Ka Sumedang cetek gitu pan heureuy atuh manyen meuli nasi padang kudu ka Sumedang pan aya di Parakatan oge. Kembali atuh Kang, biar ge sakalian nitip pangulikeun tahu Sumedang we punya. Tuh, Ampun ieu mah sarua nanya. Kakak nitip meuli tahu Sumedang dinya. Aduh, aing atuh meureun jauh ka Sumedang mah. Lapar manten. Mah jadi atuh ieu mah daharna ge atuh meureun. Kang kamu pingsan, engke kumaha meureun nasi padangna? Kunaon bangun karsel kitu? Kesel atuh Kang. Si Teteh mah ngerakeun. Heueuh ngerakeunna kumaha? Eta tatangga ngaromongkeun si Teteh. Tadi cenah si Teteh meuli kasur keur sare, cenah kitu. Ngerakeunna perbah mana si Teteh teh ngerakeunna? Nya ngerakeun atuh meuli kasur memake daster keneh. Mata peureum keneh. Nepi ka dianterkeun cenah Kang ku nu boga tokona oge. Eta si Teteh teh meuli kasur keur sare teh lain keur sare beureum. Heueuh da meuli kasur mah keur sare teh keur bobo. Ngerti teu? Heueuh terus da lamun ka toko kasur mah pasti dianterkeun atuh kudu meuli kudu bogana oge maknya dipapangu ku si Teteh. Sok lain mah. Saha tanu ngerakeun teh atuh. Ampun. Jadi si Teteh teh meuli kasur teh lain keur sare peureum nya Kang. Keur sare beunta. Atuh lain keur peureum. Aneh ieu mah. Pangana we ngomongna meureun teu jelas. Aya we ieu mah. Ampun. Lauk geus tinggal carita ayeuna mah. Jadi ingat ya, aya carita aya budak keur ulin mangih dompet di sisi jalan. Eusina teh duit 100.000 salembar, surat-surat jeung aya KTP-an. Bingung cenah meureun budak teh dompet saha. Saenggeusna maca alamat dina KTP, harusna budak teh rek nganterkeun eta si dompet teh kana bogana. Angkat eta nyangan alamat eta anu teu jauh di kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menurian saha? Suara bapak-bapak do imah sabari mukateun kantor. Punten Pak, cenah ari teh leres mina Mang Eman. Mohon Jang, ieu abdi Mang Eman. Naon Jang? Ieu Mang cenah abdi bade mulangkeun dompet, tadi Mang di jalan. Oh, pantesan atuh Jang ieu dompet teh teangan tisuk. Da geuningan teh mah murah meureun nya. Mohon atuh Mang, mata kapan aku abdi dia. Sok Mang pariksa lah jerona bisa aya nu leungit. Dipariksa di bogana. Ari barang-barang mah aya. Ngan ieu Jang duit talina teh 100.000 teh salembar. Ari ayeuna jadi 10 lembar 10 ribuan. Si budak teh rada seuri saeutik meureun era. Nya Mang cenah tadi ku abdi dituturkeun di jalan. Pan kantos kapungkur abdi ge menakan dompet diulikeun ka nu gaduna teh. Nah saur nu gaduna teh kieu. Mohon Jang, punten dapat aya receh. Kituna ku abdi direcehkeun heula. Oh, atuh kitu mah nya sami Jang, punten cenah.
mamang kita ya receh gitu. Ayo mamang teh rek naik sabaraha tuh, mamang kan 5.000 we cenah. Nya sok atuh ka urang pulangan cenah. Maksa ka budak itu dibarengan jeung ikhlas mah hese jeung duit mah. Gitu.